gerak. Non ketua, jatah aman ketua. Jatah kontraknya mana? Bea ketua. Bea. Siapa pakai deponya? Ketua, sanajan Jarot banget kos oli kobok, tapi Naon siapa pasti Aduh, udah asal-angan amat yang jadi preman ya. kieu ketua, kamari aya Pak RT minta duit jeung Agustusan, terus ku Jarot bikeun ketua Berapa? 100.000. Ayo sana. Sahana. Pan gede taruh 2 juta, aku masih. Sana ke mana anjing? Aduh, tinggal mintaan duit tak kudu gawe nya. Nah, ieu ketua, kan di urang ada 20 RT. Kurang dibagikeun ka setiap RT. Eta sia. Emang boleh setol eta. Eta duit. Aduh ketua, aduh. Matok sakit matok. Oh, bukan kuat. Tasya. Turutan lah ku aing. Sasi eta nya jelema nya. Mahang Oh, kumaha yang laporan Pak Pusat? Mari. Kang Baron. Kawarung, beli gula. Suku beli gula habis. Is Kang Baron bisa bawa. Ayah, Abah. Nah, gitu. Astagfirullahaladzim. Ayah baik. Ngopi atuh Kang, kaimah. Ayah kopi susu kaloran anyar. Enggak repot kan enggak. Tuh, ayo ngunik sedikit kakos kuburan anyar we. Wih, itu tuh jelemana tuh itu tadi. Panutan aing jasa eta. Aduh. Guru, ajarkan aku, guru. Woi. Ada anjing. Sensei. Angkat aku jadi muridmu, Sensei. Aduh. Dan murid dulunya. Gila. Aduh guru, ajarkan orang hayang bisa ngarayu awewe jeung nanya mentan duit tanpa gawe guru. Hayang kos guru. Maksudnya? Kuto pahamnya. Kenalkeun ge. Urang Kang Amin si ganteng kalem. Urang hayang bisa ngarayu. Ame bisa ngedapetkeun Neng Melda pujaan hati yang selalu di hati. Jeung urang ge hayang bisa nanya minta duit tanpa gawe hang loba duit kos guru ajarkeun guru. Ayo guru stok wae ya. Kau ini gawean mah. Ieu bae ke Kang Amin. Kaimahnya kurang di Sherlock. Minta nomor HP-na we. Nomor HP-na bacakeun. Guru hampura urang mah teu boga HP. Boro-boro boga HP guru. Ngerti gente kan HP ya urang mah. Cuma Ieu bae geus patokanna pokona padepokan Maung Cemong. Padepokan Maung Cemong di mana guru? Pokona engke Kang Amin kabelah wetan we. Didinya nyaon kabeh, apaleun kabeh ka guru mah apaleun kabeh didinya mah. Oh, oke siap guru. Orang geus diangkat murid guru. Engke ka ditu we nya. Ayo guru. Aduh. Assalamualaikum. Dek. Waalaikumsalam. Kok suara aneh ya? Naon Min? Saya nganter nganjang deui lain. Tah hayang aing lah. Uling sia apes bae. Eta sia justru aing nu apes uling sia bewak. Terus saya hendak naon ka dia apes bae mah? Oh geus lah orang ngobrol di jero si bari ngopi. Emang sia mau kopi? Henteu tapi pakai kopi salah belanya. Senang aing aya info bagus ya. Info naon sia?
Geus hayu be ka jero. Geus lah, banjinin kopi ayo ke jero. Hong geus hayu. Ulah poho. Gulana 2 sendok jeung gorengana mun aya mah. Oh, geus lah. Aduh, ketua sana orang ya, aduh karek-keureun ya jadi tukang nagian lah duitan. Nah, oh sia. Pamit lagi bae aku sia bae tanggurak. Urang sia ngeureun. Pusing ketua cek kanan bae ku kolot, titanangan gawe nu bener lokos bagong. Rod. Tangge sarua bae. Capek ge kikieuan. Ngeundeuk kumaha deui pan aing sakola ge syukur SD. Gituan. Sakola ge. Manusia gawe bae. Jadi gitu be ceritana. Aing hang belajar ka mamang eta. Sugan be mahena bogaeun ai jampe pelet-pelet mah gitulah. Saya yakin min, mun meta sieun ka sia kumaha tah? Bus banget sia. Nyilna ge gilaan si Mela. Eta sia lain mah ngadukung kan aing, malah ngalemek-lemekeun. Cangkai Moskow aing. Oh tuh kayak yang diantar lah. Tapi kan aing bungiluan yang lamun aya masalah. Tenang bae be. Selagi saya CS-an jeung aing, tenang, masalah mah aman. Banget sia tah, semenjak aing CS jeung sia, aing loba ting masalah min. Geus aya lah. Geus aya lah. Ayo, eta tah kopi nu tah. Asa kelar aing geus ngopi mah dah. Wah. Sia tah bayawa. Ayo, urang berangkat ka Badepokan mau cemong. Nah bener ieu tempatna sigana ieu. Tuh bener kan? Goro. Assalamualaikum Goro. Murid datang Goro. Halo. Nah. Datang lagi sia min. Guru. Oh iya, CS Guru, CS kental ngaranna TB. Siluman bayawak Guru. Ku bangsat sia. Canggina geus ngisigeun. Deuh, boing. Nanti asup. Eta ajak babawaanna. Babawaan cenah. Aing dianggap nangka meureunnya. Resep aing ngadengena. Babawaan cenah. Sia kos tenong meureun beungeutna be. Kumaha min? Guru ieu Padepokana Guru. Nuhun. Kos tempat hareng Guru. Emang sekalian pabrik hareng min. Mangkana ngaranna Padepokan Maung Cemong. Jadi gimana cara remong gitunya? Eta sia lah mau bae ngomong. Tempo atuh beungeut aing. Sakieu gampang. Oh nya, ganteng kos BTS-nya. Nah, gitu. Ajo maksud Kang Amin ka dia supaya yang jadian jeung Neng Melda gitu. Mun Abah. Sanya. Hei, sing sopan sia ka ketua. Tampilin sia ku aing bibir sia. Nah, gitu. Nanti play. Min, kumaha sih sia? Malah cengar-cengir bae. Ampura ketua, orang memang jelemana kos ieu geus bawaan orok. Jadi keur orok mah entah dibedong jadi tedek cicing ketua. Ya, Min. Ieu cai minumkeun ka Melda nya. Kumaha mikeunna ieu Guru? Pajar ngeracun di mun urang mere cek inum ka si Melda. Minta tolong bae min ka Putri, kayak ngomong lah. Si Putri ge gilaeun ka si ATB. Tenang bae lah. Percaya ka aing min. Oh geus ge. Ketua, baliknya ketuanya nuhunnya. Nuhunnya. Aduh. Mending dibikin ka Putri ku aing. Bukan bae Putri jadi acet ka aing lah. Wah, saus teu. Ieu ceng minum ya. Tumben amat sia bager ka aing. Siluman naon nu nyurup ka sia? Eta sia ngomong lamun srek bae. Ulah pede heulan sia wo. Aing mikeun cai ge jeung si Putri wo. Mangkana eta aing lamun mikeun cai ka Putri pasti dibelangkeun. Karena naon tah rugi saeutik ge yang penting bebek aing dehidrasi. Eta sia bebek aing
Kumbata banget siapa pakai cewek jam-jam. Teman-teman itu Kamu daya. seret beta ngomong lah. Ilo ada naon sih ai. Be. Kumaha, Be? Oke CS, siap gedeng bereaksi. Udah bohong ya. Lamun teu manjur lah salahkeun aing. Salahkeun tadi ketua nu rada tolol teh nyaho ya. Oh, eta. Oh. Ih, jarang ke, hanya istirahat di ditu. Ayo tuh. Niput, minum dulu, gua bawa air dari rumah. Udah neng minuman weta baik. Di mana nang di TB? Saya kira besing air racunan. Siapa kok mereka kasih Bowo sih lain kasih Melda? Gedeng min, gedeng yang bisa dijelaskan. Siapa ngran duan? Amin. Kunaon sih, Pe? Amin. Bawa kunaon sih? Amin ayah. Amin. Ayah,